deh untuk Gusti biar ngaplan mugi aduh aing. Lebih baik sakit hati jangan sakit gigi kemaripu alah. Jerang. Walah, aduh. Kuat aduh. Oi. Oi. Kenapa mana serasa diserang kan? Kasus asaan ben. Aduh. Parah we. Kadang-kadang aing keur nyanyi atau keur dahar. Aing cek menang kabunga atas serasa diserangan. Kepala ku aing sedikit ngeri huntu banyak yang menang kabung lah setengah atau aing gering. Hah, nyerpun tuh. Sulit nanya untuk. Ah, mas 7 poin 7 mulut ya. Kemarin berat orang mulai non. Oh, J2DG misalnya ubah teh. Geus dek geus meuli obat ka apotek, ka warung, ka terminal ge eueuh di material ge eueuh. Wih, dek nyari tadi tuh. Wih, material Haji Asbonel Gomen. Siap. Di material sama ya. Ah ya. Minta sama Roy. Dia kan J2DG misalnya. Naon tewat naon asalarannya. Gak jodoh. Ah, tuh geus sudah banyak dagor untuk aing bisa jodoh. Cing apa? Saya kumaha malona. Segede ban bus tah. Wah. Abus naga kayaknya. Pada mau naga we. Wah, dia cager urang kumaha aing minta solusi. Kunaonnya? Ini bisa nyampe. Kemarin mah cepat tur. Bedol. Bedol aku tali. Heh. Naon? Aku tali bedol. Naon da sia aing? Hah? Cabut tuntuna. Untuk aing kudu beda tali. Meh penyeri wae. Cara selimba dibedoa kana bos. Kana satu. Ulah. Oh, aing aduh, sanggup kumaha. Minta nyeri geus, minta nyeri. Nangan tali euy. Karunya gua dah anjir untuk. Tulungan dewek atuh euy. Gimana tali aja? Dewek teh bisa usaha, teh bisa dangdan jalan-jalan sore. Alah, ripuh kieu aing teh bisa update na Facebook. Boro atuh tulungan. Buru. Euy. Dari kumaha gede aing ieu? Mana minta ka dokter dah ka dokter kudu ngajar. Udah kumaha keur aing ieu? Kurang laan melongona. Di kumaha ditalian? Nyerina. Aduh, aing sieun. Mending nyari sekali daripada nyari salilana. Saksian dicabut rampak untuk aing kabeh. Nah, bercetan ke desa urang. Guru. Nyaman sih. Wah, asli dah mana naon. Pernah itu? Oh, tiora bahan urang bahas si eta tadi kieu. Ayo gitu sok coba. Kisok. Iya. Awas kokona atuh. Kakun. Motong letak aing Italian. Wah, eta pangacan. Aduh, salah wae aing. Eta latahna panjang lebih pos. Tahan heuh. Oh, siap. Kita yakin aing cabut untuk bener itu. Dak cekelanak bisi. Mama cabut cabut untuk. Sok we sok. Bismillah. Aduh. Cing, tahan heuh. Masa pageuh pisan euy. Pageuhna edan. Mare cager euy. Cagernya. Kalau kacager sama kabaki nyeri, aing anu. Eko. Sarwana sagajegeran tadi tuh. Kon meh cager tadi teh kunaon. Edan anjir pageuhna. Edan. Oh. Nanya. Nah, ye. Dek teu pageuh kumaha da siapa teh salah nyabut huntu. Naon percaya teh? Si Deden di sekolahna ranking 2 wae. Si Deden di sekolah ranking 2. Heeh. Banyak yang satu percaya. Mana cek sah si Deden di sekolah ranking 2? Kemarin laporna ranking 2 wae. Orang mah sebenarnya saya teh yakin si Deden di sekolah menang ranking 2. Da soalna heuh si Deden mah apa orangnya? Aya sekolah dengan kaberangan hudang teh di jam 8. Teu kitu bebeja ka sekolah. Bebeja ka sekolah, ayeuna lah ka mabal ka warung ngadon main PS jeung eta biasa ngerokok kan ini. Mana cek saha? Nempona laporna. Oh nempo. Ranking 2 wae. Cing urang mah kayak bari nanyakeun sukana si Deden, aing bari hayang nanyakeun we bari ningalikeun buktina. Kumaha? Eta ini kan Deden ieu euy, Deden Inun, anak kebanggaan eta nya. Isi Deden menang ranking 2 di sekolah teh. Heeh, sok tanya we langsung eta. Bener menang ranking 2? Heeh, kenapa nih? Satu percaya cing mah bener menang ranking 2 di sekolah. Urang mah hayang ngetes selektif we mah ya. Pengetahuan mana sebagai ranking 2. Contoh ya, lain contoh tes ya.
Ibu kota negara Indonesia naon? Santolo. Santolo. Lucu tak? Ibu kota negara Indonesia Santolo. Mana nu ranking 2 saya teh yakin. Cing, Sekali deui. Sekali deui matematika. Matematika ya. Matematika yang SD ge bisaeun. 10 dibagi 0 saberiji? 7. 7. Aduh. Percaya nu ranking 2? Percaya tempuhlah laporna. Yakin urang. Tingali itu percaya. Cing ningali urang mana ranking 2 teh. Si Deden di sekolahna ranking 2. Lah tinggal heula aja. Deden. Tah. Mana? Deden. Bener si Deden ranking 2 ya bener tapi Sebenarnya bener si Deden ranking 2. Si Deden sekolah di sekolah ternama cek tapi ranking 2. Bener. Mana maca tapi kangeus tanya lapor. Itu yang ngani-ngani pengumuman. Henteu. Dengekeun. Selamat Deden mendapatkan peringkat kedua dari 2 siswa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aing malah masih aki-aki ke kadohong kamari aing ngilu senam zumba tadi desa. Ari hayang taun teh. Ari teu milu senam lebar loba bool. Ari milu senam karasa bitis aing alah nyeri kieu aduh. Kudu dikumahakeun ya aki Cing eta saden. Siapa nih? Aja abah da kita tolong masih ya. Ada apa nih? Dia pernah jeung aing. Naon asa aing dia pernah jeung aing. Oh, ini abah teh geus saminggu ya. Abah teh geus saminggu nyeri betis. Masih nguk-ngukan teu bisa hees, nek cingopo dek bodoh teu bisa keneh. Nyari sakala karasa. Cing abah pangniangankeun mantri kae do. Tahan wae. Murah sia hayang paeh ayeuna ya geus ya. Ieu bantuan pangniangankeun Pak Mantri. Aing geus saminggu nyari ceker, nyari cokor. Aduh, teu bisa-bisa rempang. Jok. Engke ku abah dipamerikeun kadetnya, sarebueun di buruhan we. Abah teu mana di jero? Hah? Mana di jero? Cek naon? Teu mana sih? Diculik ku ieu kurangna. Siapa kadetnya kabla? Ngomong aing. Pangniangankeun mantri aing nyari ceker. Mulu abah teu mana? Oh, cing tutur lagi atuh jang. Ieu teh geus saribu pihalah. Omatnya? Heeh. Jangan mantri. Mari sukan manggil ora manjang kare anak bahasa lagi. Ulah abin kana ngora. Siap. Tinggi mah. Sabar buru-buru. Ya. Pak, ini. Siapa nih geus balik dari geuning? Geus di mana Islain? Geus di mana? Amsterdam. Waalaikumsalam. Ini saha ieu? Mantri ya. Wah, Mantri. oh. Dekat Administrasi ya, panjangan mantri. Kunaon ya teh ki? Kunaon? Iya Pak Mantri. Intina mah aki teh, parasa kadukung nama ayeuna. Banyak aki teh, di kamari teh aki teh hayang milu senam jumba di desa. Cuman tidak jangan saterusna aki teh. Ari pake ieu aduh ngaranna di suku sabelah. Kena. Da aki teh tadi nanya senam jumba teh hayang sehat jeung hayang ningali nu ngora, nu loba nu halus. Ieu mah ki pamariksakeun kunaon ieu teh aki teh saminggu nu dari suku teh. Ya siap. Salah tadi teh sesejam ada. Dengan rasakeun kolot wae teh. Ela Kunaon deui ki? Ela. Lain cing haran pura. Kalau ditakola. Saumur aki karek nempo alat cing aki yo eta daftar. Ayeuna mah geus ku alat keur ieu, milenialnya. Oh, nu kos bari tuh deui ayeuna mah. Oh, mana ayeuna mah? Mas modern.
Sok atuh mah nyetrum. Moal. Sok kade. Lamun nyetrum bahaya ki jang-jang deui. Bahaya ki. Oh, tong tadi teh jang. Ya. Alah. Aduh. Nyeksek ki jang apa nyeksek? Geus saminggu tadi di suku sabelah. Gen Pak Dokter. Iya cak kita jadi kumaha teh? Sakit naon lagi teh? Penyakit rematik biasa geus kolot mah kieu. Penyakit rematik. Heeh. Aki teh penyakit rematik teh akibatna naon? Geus kolot we. Kolot mah kieu ki. Sia. Mun tong sok gede ngawangul ka aki teh. Lamun aki ya penyakit rematik akibat geus kolot aki. Nah, atuh suku aki nu sabelah teu nu rematik, berarti aki teh ulah keneh. Salah betul. Cepet. Bisa aja batunya nu kieu. Cocokan budak lu bisa muih. Enak aja nu kieu aing masalah aya kene barudak areueuh sasaringan ngadi merang di dieu hiji acan aya ka mana nya. Aing ngaikeun butuh aya barudak teh. Kata meak liwat hungkul tina. Mana oh, eta geuning teu marana ket. Cing kadeula sakedeung. Teng kadeula sakedeung teng. Aya omongeun ye. Aya omongeun kadeula. Di marana wae tadi di daguan hareueuh Dan gaduh peranyang itu. sekarang aduh. Aing nekeun ye. Kopi. Ye, pan urang butuh loba barudak ye. Meter beres urang teh ye masalah urang. Teh ya itu. Teu aya masalah pokona mah kudu beres ieu teh. Iraha. Ayeuna we sacepatna atuh. Yosun. Yomai. Nah, itu teh kudu marawa perkakas sampai teh beres lah, meh teu ngamai wae Siap. teh. Bagus termos. Siap. Kopi. Olah, nu aya di imah we ye mah. Koret. Bedog. Koreng. Arang. Pacul kana ge bawa we. Salam olahraga. We mah olahraga pokona mah. Toa bawa. Siap. Itu mah maneh we. Siap. Anu utama mah kopi, termos. Lah Berat. berat mah. Sampai teh selesai masalah ye. Mun ngadek-ngadek teh si tararik we teh heuh. Mengerti teh? Oh. Siap. Oh, yuk berangkat. Yomai. Ayo, yuk.これは久しぶりやますわけだ。Guru gerangeus ti kajabat teh. Aduh, apa heureuy. Pada 62. Ampun dah.